Atur sewu nuhunlah saketika bingahan. Kadulur-dulur anu parantos Junuk Baraya anu parantos datang. Pamili anu parantos sumping nyaosan kana panggulungna kaula boieu. Bagea dulur-dulur. Sima pinyanakan sima pangabagus kau yang panjenengan kita kutipati mugi akan tapi kalian kebingahan Gusti pasti di sima bi yang akan pangabagus kau yang panjenengan Gusti pati ya ngomong jadi gitu-gitu dah lamun asup pada serupan ini siapa biduan lain penyanyi lain ngomong kehitung kok pindah-pindah ke tidak air normal dia ngomong apa yang dilakukan dia tidak dipujangkan pindah-pindah ke saja yang dibutan so nggak mau pada rumah kok bila-bila deui kau mah ieu tinggalan lantang temos lantang teh masukna ngabolodan anjing teh masih gede apa goblok dia ngomongkeun make ngomong bilang-bilang ini aing kieu lamun aing kanten nya penyanyi si anjing penyanyi kuasa ngogel ya mana mata apa orang teh di bahasa 17 Agustus kemarin aing juara karaoke nyanyi di mana ya dakwah karaoke eueuh siapa teh gawe jeung medsos sudah lupa aing FYP di TikTok mana juara naon mana teh juara nyanyi karaoke jadi naon pop sudah tuh bener iya siapa punya hadiah lagi ayam piaran digantungkan kuai dina hawu dia balikin kuai dilaminasi itu bener mana teh juara mana teh percaya tanyakan kalau udah itu juara kabupaten dina 17 Agustus pakai awe ke apa kurang yang main pakai awe Ibu Sinta teka guru dan aing dah. Ibu Sinta bisa nyanyi teh urang, baheula geus ka urang geus pompa. Bener saja aduh pakai jeung teh bener. Harga teh juara teh aya pesertana di mana aya juara peserta? Sabaraha urang 20 urang. Penyiar. Aing jurina normal. Tawahina ya pasti normal aing 14 eta elek kuane elek kabeh sarua nyanyi henteu bisa ngomong nyanyi dina wae lagu naon mah Jayanti Jayanti bener bisa mah nyanyi nganggap sepi gak aing pernah aing ngomong kieu teh mau nyanyi mah normal aing. Cik Sang Jayanti kumaha? Atuh beuleuh. Sok, oke. Buktikeun Cik Jayanti teh kumaha? Cai mangga tenang, tong borotot. Sia borotot burung teh macan rek. Agak. Aing mah lain borotot, aing mah borotot di tadina. Nah, aing mana bisa borotot kieu mah baheula aing keur orok paraji ngagebrangna tarik deui. Mas baheula mah langgar hiji anu teh. Jadi ku kali Cimarem. Cik, kumaha Jayanti teh? Jayanti teh kumaha bodoh? Ongkos teh juara. Oh, ada urang di mana pohon.
Ngaranna jelema bapohoan aing pakating ku pohoan kamari pan urang ulin jeung pamajikan ka pasar bari asin tuluy aing ku poho-pohona balik aing mau pamajikan batur lain poho goblok itu nilaya gitu engko inget-inget geus boga budak wah iya dengekeun daya dieu yo kumaha tong nonton kan begini deh mula sewa protes wanci burit surya repani ojang letih cuma jadi lihat ini aing jadi era nyanyi siapa buatin yang terbalik aman ya pakai musik sok teman musik sok ya ini rekaman ini jauh sok deket ayo wanci burit surya repani ini hujan letik ngari rincik ngegang ini makai jajan makai nyaman aduh kadung ke makai nyaman aing mah kilaban pating kolebat ini edan sisi basisir Jayanti anjir aing enak nyanyi jisok palingan muka enak jisok cuman dari mata kamu mana miluan aing enak ini demi alon tak sok aing enak deker sok atuh paling dah geriyung sok wanci burit surya repamit edan hujan letik ngari rincik ngegang eta make nyagang wae sok tapi ulah nyerikeun ya tamun nyerikeun dikanyang boy jisok bu elah ngumpul ke kakara aing ngumpul yang mau hirup tadi mah pede aing nyanyi ketemu di sini siapa nyanyi itu sana apa dikasih ya aing wanita kedua ini udah sugane aing nyanyi pakai awe nyawernya urangnya makanya pakai awe mah raga awe eta pakai awe ke guru ongko teh yang urang nunungan ongko ada yang urang ongko nya ongko ceriku sita ke murid mana apa heula teh mah sok wanci burit surya repani ayo udah baik sok bau sok asa belum buru sebelum wali kamu nyanyi disedot buru kali udah pakum film hiu saja sok wanci burit surya repamit hujan letik ngari rincik banyak jauh nyanyi sok-sok atuh enak udah urang di kudu aya ieu Bismillahirrahmanirrahim ya Allah lindungi aku ya
Semoga sukses hari ini. Jangan sampai nada aku ngagaleong ya. Amin. Masa itu dengan doa. Semua kamu teman-teman di bos. Wanci burit surya repani. Ya, emak, bapak, kita kelebihan, tapi pada saum, pada saum. Mudah-mudahan ditandaikan doa ibu. Sok. Buru siya deh, enak, tidak perlu kudu berdoa. Wanci murid surya rekami. Ha. Nah, may picture ka ko. Puro nanti. Sok. Wanci murid surya rekami. Oh, jangan. Jadi ayo wina ini lah. Ngobrol gitu. Aduh. Jadi gitu nadanya. Wanti burit surya rekami. Oh dapat. Belum setting nyiduhan kali. Hah? Yang nyiduhan kayak kali. Saya rusak kali kamu kunci sini. Terus tulis aing we kana. Tuh mereka siap belum turun yang dibawa aing ini. Tadi pada yang dicalonkan jadi ketua Padang Taruna. Ieu teh padena Gusti ieu. Dina waktu saya teh kurang-kurang ini kira gara-gara. Pada daun kadang-kadang kamana. Ya eta rek mewak hiji jelema anu ngaranna Cepot. Nama kami tewat emang eta burona. Lain burona. Apa made bencana? Keluarga bencana. Keluarga bencana dengan keluarga bencana. Ini ya yang ngomong gimana yang itu? Yang betah yang ngomong jeung kaum apa? Ya. Ampun. Tah. Iya teh bakal yang bencana ratusan kali lipat berbakat datang ke lagunya. Danyel, tumana eueuh di ku eta jelema anu ngaran Cepot. Udah digodong ke kawasan tadi muka di sawarga Malidoka. Nyata di negara Amarta cicingna. Tumata ayo kana kabeh urang ke negara Amarta. Saya mah ayo, ulah tidak saya.